Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kuat duriat bagian kadua. Ieu anu nganggitna Bapak Wahyu Adam. Mangga atuh pangintennya bari ngadangukeun teu kengeng hilap di komen, di like, oge tiasa ya dongeng-dongeng Ki Sunda dibagikeun atanapi di share ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan we atuh pangintennya channel Ki Sunda sing tiasa teras eksis tur nanjeur. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sore eta hade poena langit lenglang eueuh reuk-reuk pihujaneun es tuning mawa gerah kasakur nu kumelip di alam dunya. Pang-pangna ka jalma-jalma anu hatena kerenyang harepan kabungah jauh tina kasusah jeung kabingung. Tapi sabalikna pikeun nunung sore anu sakitu hade poena teh teu bisa ngubaran kasumpeg hatena. Sumpeg lantaran mikiran kahayang indungna nu pasalia pisan jeung lelembutan hate nyaeta anu boga niat hayang ngamprokeun kaden hade lalaki anu teu dipisuka ku dirina sabab hate geus ngait manten ka Iwan. Harita nunung geus dangdan maksudna rek nepungan buah hate. Rek ka mana neneng wayaki wari geus dangdan, ibu dedah nyampeurkeun ka anakna. Disaur ku Ceu Mimin tembal nunung ngekol. Lain jong atuh gara indit ngan omat ulah balik peuting. Ibu dedah ngajurungkeun malah ngarasa bunga nunung mindeng ka Mimin teh ari sabab Mimin teh saihwan pisan jeung manehna sarua pada awewe anu pidunya turta manehna geus ngabadamian Mimin sangkan mamatahan nunung ngarahdaikeun kaden hade. Muhun bade mios ieu oge dupi Mang Danu nuju di piwarang ka mana Bu? Rek naon nanyakeun si Danu? Ibu dedah anggur malik nanya. Bade nyuhunkeun dianteur kana mobil. Montong menta dianteur ka si Danu bisi dibawa mengkol ka Jang Iwan. Hegeh kapangaruhan teu uni. Jeung barina oge si Danu mah keur dititah ka Cimahi heula. Oh, wios atuh bade kana beca wae. Ceuk nunung bari tuluy pamitan indit. Kade sing ati-ati di jalana jeung lamun geus manggihan Neng Mimin mah buru-buru balik deui ulah nyimpang heula ka Jang Iwan. Ibu dedah ngomat-ngomatan serta keukeuh sieun anakna manggihan ka bogohna. Mangga celak nunung kana beca nu dituju lain rek ka Mimin tapi rek nepungan Iwan ka imahna da puguh kuat duriat najan ku kolotna diomat-omatan tapi hate teu boleh nyoreang ka panutan gandang. Hareupeun hiji imah setengah tembok nu modelna geus kolot reg beca teh eureun jut nunung turun. Kabeneran Iwan nyampakeun maca koran di tepas atuh barang nempo buah hatena datang geuwat dipapageun. Aturan nu meuni teu ngiberan ti anggalna heula bade sumping teh. Mangga calik Iwan ngabagiakeun bari neuteup deudeuh nunung males ku imut. Pasemon katara alum munggah matak heran kanu dianjangan. Gek nunung diuk dina kursi ngahaja dina kursi panjang ngarah bisa parendeng jeung Iwan. Kunaon nunung teh katinggalna semu anu alum. Iwan neuteup beungeut nu geulis. Abon ka piunjuk engkang nu mawi ayeuna abdi ka dieu teh bade tamada. Nah iraha nunung teh boga dosa ka engkang. Nu mawi ayeuna teh asa bade midamel hiji dosa mergi maksad bade ngawartoskeun hal anu tangtos moal raos kana manah. Perkawis tuang ibu henteu satuju kana hubungan urang. Iwan geus bisa neguh lantaran memang manehna oge geus ngadenge yen ibu dedah teu satujueun ka manehna. Laras perkawis eta namung ieu mah asa langkung nyeri ka abdina. Cing atuh pok carioskeun engkang hoyong ngadangukeun. Iwan panasaran hatena ujug-ujug teu geunah rarasaan. Waktos dinten kamari pun biang kasumpingan ku hadi anemar urang binong teh anu maksadna nalengteng ka abdi. Ari pun biang mah haripeut margi uninga hadi teh jalmi beunghar malih teras ngeukehan malar abdi daek diamprokeun margi dinten Ahad payun bade sumping deui saurna. Tah ku kituna abdi teh janten bingung
Numawi enggal-enggal hoyong nepangan engkang ka dieu, Nunung ngeluk ramona nyonyo sisi taplak meja. Nah, ngangge didamel bingung, kapan parantos karuhan, tuang ibu sapuk sareng jalmina beunghar. Kantun tampi we ku Nunung, ceuk Iwan bari nyelok. Abdi teu kabita ku beungharna, hoyong soteh ka anu cop sareng hate abdi. Abdi mah moal daek direremo ku sepuh, hoyong kengeng pamilih sorangan. Kumaha atuh upami leres? Engke dinten Ahad sumping deui, bade ditampi ku Nunung. Yey, moal sawios moal aya di rorompok, keun wae antep sina ditampi ku pun biang. Mung abdi mah nyerina teh eta pun biang teh ku keukeuh teu sapu ka Kang Iwan, malih mundut tanjakan. Saurna upami Kang Iwan teu nyandak mas kawin mobil hiji, sareng ngayakeun karyaan 7 dinten 7 wengi moal ditampi, kapan eta teh pamohalan. Mung sakadar alesan supados tiasa megatkeun hubungan urang, ceuk Nunung kalayan teu sadar geus ngadoni ka kabogohna nyaritakeun pamenta indungna. Iwan netep deui ka kabogohna nyeh mesem kawas anu ayem, padahal jero hatena mah ngajenghok. Da puguh rumasa eueuh kaboga pimanaeun bisa nedunan pamenta ibu dedah nu geus sidik lain bantrak-bantrakeun pantar manehna. Kumaha upami engkang teu tiasa nyumponan? Iwan nanya bari seuri. Abdi bade diamprokkeun ka Hadi. Atuh sidik Nunung teh bakal janten nyonya Hadi. Margi engkang mah pimanaeun tiasa ngayakeun mobil hiji, atanapi waragad kangge karyaan 7 dinten 7 wengi. Sedi dinten oge batan sakieu buktosna geuning. Kang Iwan, ulah nyarios kitu. Abdi mah sanes awewe bau bensin, atanapi istri pidunya. Kangge naon dimas kawinan ku mobil hiji, sareng direah-reah ku karyaan 7 dinten 7 wengi. Ari hate abdi henteu suka. Kalihna ti eta, saha anu terang Hadi teh parantos kagungan anak pamajikan. Margi dina syariatna oge parantos katawi sanes pameget jujur. Teu abdi mah Kang Iwan, abdi mah teu suka teu sudi dipihukum ku lalaki baragajulan sapertos Hadi. Ari ceuk engkang mah tumutkeun ka palai sepuh, bilih ti deha di akhir. Keun engkang mah ulah dipiabot, margi rumaos teu tiasa nyumponan pamundut tuang ibu. Sawangsulna ku engkang didoakeun, mugi-mugi Nunung sing pendak sareng kabahagiaan. Kang Iwan, tong nyarios kitu. Gak perlu Nunung ngarontok kepanutan hatena perih lir ibarat digerihan ku hinis ngadenge caritaan Iwan nu nandakeun boga jiwa sadrah, lir ibarat disuntrungkeun kana leuwih anu jero, segruk cerik dina dada buah hate nyuuh bari muntang ti peperekat. Kumaha atuh, da engkang mah parantos sidik moal tiasa ngalaksanakeun kapalai tuang ibu. Iwan ngusapan beu kabogohna kalawan hate nu pinuh ku tresna. Numawi kumaha atuh? Kumaha upami urang kabur? Nunung boga pikiran nekad. His, ulah pamali, wayahna wae sing kiat nahan cocoba. Panginten mana kieu oge, urang teh nuju kengeng dodoja ti Gusti Nu Maha Suci. Sareng perkawis jodoh mah lir ibarat pati, teu tiasa ditangtoskeun ku manusia. Anging kersana pangeran, janten sanaos dihalang-halang upami parantos jodoh. Urang teh tangtos bakal laksana ngahiji. Namung sawangsulna sanaos diamprok-amprok sareng dicita-cita upami sanes jodoh tangtos moal tiasa laksana. Duh Kang Iwan, abdi mah alim patebih deui sareng salira. Nunung beuki pageuh ngarangkul buah hatena. Engkang oge sami panutan. Iwan ngaharewos kana ceuli Nyi Mojang sorana ngagetara. Pipi Nunung disasar ku bibirna lageday. Ngadang heak, trep 2 pasang panon geus barareuh patepung teuteup. Pal 2 pasang bibir pantel sarua pada deudeuh sarua pada gegetna sarua silih gemolna. Cag dugi kadinya pamirsa. Sanggeus nganteur katineng jeung buah hate Nunung kaluar ti imah bareng jeung Iwan. Beral duanana arindit bari patungtun-tungtun bangun anu kacida silih pika gegetna. Iwan rek nganterkeun Nunung ka imah Mimin, maksudna lain rek milu nganjang tapi rek ngadagoan di luar. Engke balik ti imah Mimin tuluy nganterkeun sabab hariwang bisi Nunung balik sore teuing.
kalawan tekanyahoan ku Iwan jeung Nunung harita teu jauh ti dinya dina handapeun tangkal pelamboyan di sisi jalan aya lalaki tiluan keur dedepongan nyidikeun maranehna. Tuh itu nu ngaran si Iwan teh geura sidikeun ku si laing di sisi laing salah nenggel cek Hadi ngomong ka lalaki besek kala jangkung gede anu harita nangtung di tengah antara manehna jeung Adun. Oh eta Den ABG kenal si Iwan budak kamari ieu atuh. Kira-kirana nguntup henteu? Alah Aden mah ulah disebut si Juhro tukang tarok tukang babok lamun teu bisa miteskeun beung si Iwan cek Juhro nganggap copel ka Iwan teh. Syukur ari nguntup mah kabeneran ayeuna arindit tangtu balikna bakal peuting pegat ku maneh dinu poek deket kuburan Nyeng Seret entong asa-asa pateuhan sukuna ngada si Nunungna teu bogoheun Hadi marentah. Mangga tanggung beres lah Den mung bade nyuhunkeun persekotna heula supados ulah kosongeun saku. Can prak digawe geus menta duit kopta 1.000 bulanan gampang geus hasil mah ditambahan 4.000 deui. Atuh nuhun Den permios we atuh abdi bade siap-siap ti ayeuna. Jung awas ulah salah. Juhro ngagidig indit kari Hadi duaan jeung Adun bade gana nu satia tea. Hadi mencerong ka Nunung jeung Iwan anu harita geus celak numpak beca beungeutna katara nahan amarah jamotrot budi amprotan hatena panas ngentab nenjo Nunung nu dipikahayang indit jeung kabogohna. Dasar awewe teu bisa milih geus karuhan dipikahayang ku aing ayo daek dibabawa ku lalaki kitu patut Hadi kukulutus. Entah ngaraos salempang Den margi ibu dedah mah ngewaun pisan ka si Iwan teh komo gara upami rencana urang hasil nyingkahkeun si Iwan nu geulis teh moal kusaha deui iwal ti ku Aden Adun ngahibur hate dunungan. Nya ketang naon susahna indung bapana geus satujuan ka aing kari nyingkahkeun si Iwan wungkul. Yu Adun balik urang oge kudu siap-siap nengan tempat nu merenah ngarah gampang meledogkeun pesona. Hadi metot lengan Adun tuluy ting laleos ninggalkeun imah Iwan. Beca nu dieusi ku Iwan jeung Nunung geus ngiles dina pengkolan. Sanggeus balik ti imah Mimin Nunung menta dijajabkeun ka imahna tapi Iwan teu daekeun abos ka imah lantaran karek rentang-rentang nenjo anakna bareng jeung lalaki nu teu dipisapuk ibu dedah ngajengkat ka jero bari ngadilak. Linggih heula atuh Kang Iwan. Sawios bilih sonten teuing da itu aya pidameleun di rorompok. Iwan balik deui ditetep ku Nunung nepi ka ngilasna. Nunung mah mending ngahajakeun bareng jeung nu kitu patut. Dasar budak bolon eueuh kanyaho carekna bogoh teh bogoh we teu beunang dipapatahan. Ibu mah geuleuh ka si Iwan teh ngewa ijid. Kadenge keneh ku Iwan ibu dedah nyarekan ka anakna estu matak nyentug kana hate lempangna digancangkeun hatena teu kuat sieun ngadenge omongan nu leuwih pikanyerieun. Sanggeus jauh ti imah Nunung kakara lempangna lamun deui ngalenghoy kawas nu ngadak-ngadak daya tangan pangawasa. Harita wanci geus harieum beungeut itung-itung ngahibur hate Iwan ulin heula ka alun-alun nempoan etalase toko jeung gambar slide bioskop. Bada Isa kakara balik ka imah lempang beuki ngalenghoy eukeur mah capek balas suku dipake kukurilingan katurug-turug rudet pikiran teu karasa geus tepi ka lebah kuburan Nyeng Seret anu tiiseun. Lain ngan ukur dina dongeng geuning ayana kawin paksa teh aing sorangan oge ngalaman teu disatujuan ku kolot kabogoh lumeh jadi jelema eueuh kaboga. Nunung jungjunan boa-boa moal urang laksana hirup babarengan. Da geuning tuang ibu sakitu ceceubna ka engkang nyadalah dikumaha atuh lamun engkang keukeuh teu dipisapuk heug didoakeun sing meunangkeun gaganti diri engkang anu kira-kira sapuk jeung kapalai tuang ibu lantaran lamun hubungan urang diteruskeun tangtu bakal pinuh ku pikanyerieun wungkul kitu ceuk Iwan nyarita dina hatena sirah ngeluk nyumputkeun pasemon anu nguyung pinuh kabingung.
harita teka tempon kumanehna dina handapeun tangkal Ki Hujan sisi kuburan aya jelema di baju sarua hideung keur ngabedega rek megatan. Eta jelema teh tayalian si Juhro Durjana titahan hadi teh maksudna rek ngaroga hala Iwan pedah kabita ku duit 5.000 perak anu dijangjikeun ku hadi teh. Persis sanggeus Iwan ngaliwat ka hareupeun gak jeleng Juhro megatan. "Eureun heula si aku ya." Iwan ngarenjag ruas red ka anu ngabedega hareupeun tapi teu sidi kana beungeut kawantu peuting keur poek bulan. Saha anjeun? Iwan rada gugup. Si laing teu perlu nyaho konyuk. Ayeuna mah geura sambat indung bapa. Sababnya ayeuna pisan tungtung umur si laing teh. Juhro ngabarakatak seri umangkeuh bisa nguntup ka mamangsana. Ke heula ulah waka susumbar kuring hayang nyaho. Naon maksud anjeun pangna megatan jelema nu teu tuah teu dosa? Iwan hatena tenang deui sarta gewat pasang kuda-kuda. Geus puguh aing teh rek mondokeun umur sia sok geura sambat ka bogo sia anu ngaran Neng Nunung teh lantaran poe ieu pisan poe panungtungan. Edas ari kisila betasa teu ngalarti teuing make nyaho kana ngaran ka bogoh kuring sagala. Naon maksud anjeun nu sabenerna? Iwan ngagebeg ngadenge Durjana nyabit-nyabit ngaran ka bogohna. Iwan si laing mawuh pisan tagog jago abong-abong jelema kokoro nyoso gawe ngan ukur palaya peleye beuki ka awewe. Yeuh Iwan aing teh milu ieu jadi ka si laing teh bongaan teu nalipak maneh bogoh ka Nunung anu lain babad lain tanding pantar si laing mah pantas kawin ka si Nurmi ulah hayang ka putra Ibu Dedah deuleu. Gebeg Iwan ngagebeg teg hatena boga sangka ka Ibu Dedah ceuk pikirna palang siang eta Durjana teh titahan wungkul lain ngahaja rek ngarampog manehna. Can beak kareuwasna Juhro nyebut belati porela katenjo dinu poek siat nublas kana beuteung Iwan anu memang geus taki-taki barang nempo musuhna nublas ku peso rikat ngicet ka gigir leungeun Juhro ngeplos kanu polos karawak ditewak tuluy dipurilitkeun bari dicentok ka tukang atuh awak Juhro nu nyuruntul ka hareup kabawa ku peso kontan kabalikeun ka tukang kurawil plak nangkarak bengkang. Aduh Juhro ngoceak reuwas pacampur jeung nyeri teu sangka panarajangna bisa dikelid kalawan babarina keran. "Be, geuning eusian si Iwan teh," omod kaget. Tadina mah asa nguntup sing horeng Iwan teh lain lalaki bolostrong hatena ngarasa kaduhung. Umeh waktu tadi narajang teu make perhitungan jadi weh nangkarak bengkang. Iwan ngajanteng bari pasang kuda-kuda taki-taki bisi musuhna narajang deui. Juhro gewat hudang deui hadena peso mah pageuh keneh dicekel atuh hatena masih keneh wani. "Iwan, aing teh sebenarnya rek ngodaran si laing atawa henteu kitu ngarengkodan suku si laing tapi aing rek mere omber nyaeta ku hiji syarat si laing ulah wani-wani ngaraketan Nunung. Lamun si laing keukeuh ngabandel tangtu ku aing diberesan ayeuna keneh." Juhro tetep ngagos padahal hatena mah geus marmir. Naon maksudna si laing ngahalangan duriat batur? Iwan keukeuh can ngarti. Eta we ku si laing kapikir henteu geus puguh kapan nu jadi kolotna teu satujuan. Nah ari si laing ngaleuyet kadelehna oge teu pantes anak nu beunghar hahadean jeung nu kokoro nyoso siga si laing kunyuk. Sebrut Juhro narajang deui pesona nyewuk murukana dada. Iwan kesitlir ibarat tatit awakna muih kagigir setengah kuriling. Hiu peso belati teh ngeplos kanu polos kak leungeunna ditewak ngan Juhro tanginas ayeuna mah cepet manehna malik siap pesona nyebet kana beuteung perewe ka meja Iwan soek cer getih ngucur. Iwan ngajelang ka tukang hatena reuas kacida teu sangka musuhna bakal cepet malikan beuteungna karasa peurih. Nenjo musuhna mundur Juhro rek ngangseg deui ngan karek oge rek ngalengkah pecenghul tina tukang ngeunrungkun sisi kuburan aya nu merecenghul jalma duaan. Juhro ngagebeg reuwas can beak kareuwas belawar nu saurang maledog ku peso cerem nancep kana dada.
Juro panona melotot ka lebah nu maledog leungeunna ti paperekat nyekelan dada. Koloyong awakna nyampoyong maninikal ka hareup memeh namru kana taneuh. Panona awas keneh kanu maledogna dua jelema anu wawuh tur raket pisan jeung manehna. Bluk Juhro labuh mani nyuuh ari Iwan menang sajongjongan ngajengjen nempon nu kokosehan. Uteukna asa muih teu ngarti kanu disaksianana. Keur kitu teu kanyahoan kudupruk sora sapatu loba pisan nyalampeurkeun ka lebah manehna. Iwan cicing teu malire karawak leungeunna aya nu newak ti tukang direret ku juru panon horeng polisi aya kana 5 anana. Kabeneran harita keur patroli ka lebah dinya ngadenge nu ngajerit tuluy maruru. Juhro dipariksa kuduaan duanana gogodag. Rajapati ceuk komandan bari silih pelong jeung anak buahna ret ka Iwan nu pada nyekelan. Anjeun maihan Iwan ngabigeuh henteu nembalan panonna ngan ukur molohok teu lesot nenjo kanu ngajoprak. Anjeun maihan komandan nanya sakali deui. Iwan tetep ngabigeuh teu unggeuk teu gideung. Bawa duanana ka seksi. Komandan marentah ka anak buahna. Kalawan teu loba leleda Iwan kadua Juhro dibawa ka kantor polisi. Sanggeus polisi areuweuh nu ditukangeun rungkun teh macenghul deui. Hebat teu sulaya tina rancana ceuk nu saurang bari nepakan kana tak-tak baturna. Geus kitu mah tuluy ting laleos. Kulantaran bukti ngaberatkeun ka Iwan kapaksa ku polisi ditahan, hiji-hijina nu bisa diharapkeun jadi saksi anu bisa ngahampangkeun. Eueuh deui iwal ti Juhro sorangan. Ngan nu diharapkeun kateranganana teh seuseut bisa hirup ari sabab tatu tapak peso ka cida bahlana. Atuh teu wudu ripuh. Geus 3 poe Juhro can eling-eling sabab loba teuing getih nu kaluar. Beja Iwan ditahan geus tepi ka nunung atuh puguh we reuwas lain di kieuna. Hatena beuki balubeng teu puguh pilampaheun. Eukeur mah eukeur indungna teh teu satujueun katurug-turug ayeuna ditahan ku polisi. Atuh angot beuki ngewa. Sapoe sapeutingna nunungan batit cerik balilihan hate perih lir ibarat digerihan ku hinis. Duh Kang Iwan pujaning ati hate abdi asa remuk nguping wartos engkang ditahan ku polisi. Duh kasaha atuh abdi muntang. Jurang anu misahkeun tresna urang janten langkung gurawes. Namung sanaos kieu behna abdi seja ngantos engkang mulih deui. Margi abdi teu percanten upami engkang midamel kalakuan nu nirca. Tangtos eta kajantenan mung ukur fitnah. Kang Iwan abdi tangtos tigin kana janji anu ku urang parantos dipasinikeun. Engkang didoakeun ku abdi mugi ditangtayungan ku Gusti Nu Maha Kawasa sing enggal salamet tina pancabaya. Abdi ngantos-ngantos engkang sumping. Kernaon make diceungcerikan da moal dilepaskeun ku diceungcerikan geus puguh bukti jelema teu bener, ceuk ibu Dedah anu harita nyampeurkeun ka kamar anakna. Teu abdi mah teu percanten upami Kang Iwan midamel kalakuan anu ingkar tina agama sareng dari gama. Eta mah tangtos aya nu mitnah. Moal nya lamun si Iwan teu boga dosa mah make jig-jig kana bui. Geus puguh lalaki nyolong balde ari rengkak paripolah siga nu heueuh lungguh tapi buktina harak leuwih ti garong. Geus kumawani nandasa jelema. Nu matak ibu mah angot beuki teu satuju ka si Iwan teh. Kabatur geus kitu komo ka pamajikan. Hi bararaid teuing. Ibu Dedah bibiri gidigan hatena tambah cecep. Duh ibu ulah sasauran kitu nunung nyuuh kana anggal. Menggeus ayeuna mah montong nyeungcerikan nu kitu patut. Anggur sih gerak dangdan sing pantes. Kapan poe ieu teh dan hadi rek sumping teh jabati eta bapa maneh oge rek ka dieu deui. Abdi mah alim ka Kang Hadi Bu, ceuk nunung harita ka indungna. Urang bujeng enggal wae pamiarsa harita ramana Neng Nunung geus aya di dinya kasampakeun ngarobrol jeung bojona Ibu Dedah. Nya abong budak can aya kanyaho samaruk ari rumah tangga kurang syarat teh kumaha. Sakitu loba nu baruntak atawa awet rajet teh teu cara boga salaki kanu beunghar
Sagala kahayang pasti katerdunan, ngeunah nyandang ngeunah nyanding. Namung ketang apana saya nama hurukan deui ku apana supados hatena janten leah. Margi ari kahariwang mah abdi teh aya ningal manehna nguyung wae, sok inggis aya balukarna. Waktosna kabujung see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.